Duh, Atri. Jeung nyukeun ci teh haneutna ieu ka beuheulan ieu. Mangga mang siap gaskeun lah ke sekedap. OTW yeuh. Mangga mang. Ieu caina. Ya nuhun. Nah, geuning eta teh nuju ngagambar. Ngagambar kartun eta teh mang. Geuning dina laptop tiasa ngagambar. Muhun, pan ieu teh teknologi zaman now. Oh. Disebatna teh AI, Artificial Intelligence. Hartosna tiasa ngarobih atanapi ngarekayasa foto, video, sareng sajabina. Oh, gitu, Mang. Aduh, da abdi mah kudet, Mang. Atuh, kurang update, Mang. Da tiasana mau ngasur-ngasur seuneu we di hawu. Upami kana masak mah juara abdi mah lah. Nah, leres teh Astri, pan urang teh gaduh bagian sewang-sewangan. Pan dina salira Kristus ge kitu pan, urang teh salira Kristus masing-masing gaduh bagianana sewang-sewangan. Oh, muhun Mang, pan urang teh salira Kristusnya. Leres pisan. Har, itu kunaon ari Mang Daus? Meuni siga nu amek, meuni teu sopan kitu ieu, aya Mang Mitra. Lain siga ambek, Terus? tapi puguh keur ambek. Amek kasaha ka kuring maksudna. Lain sangkut pautna jeung Ci Astri. Terus pan di dia mangan aya duaan, lamun lain ka kuring berarti ka Mang Mitra. Nya, Aya naon, Mang Daus kunaon ambek ka kuring? yeuh Mang Mitra. Kuring teh geus mang tahun-tahun mimiluan Mang Mitra dina hal bag-bagan agama. Kuring rajin tina kempelan-kempelan ibadah, teras ngingiring ka Mang Mitra sarta nulad kana kahirupan Mang Mitra. Nah, habet jadi kieu. Oh, teras? Kunaon? Yeuh, Mang Mitra. Encan apal keneh. Ayeuna Mang Mitra teh keur viral. Salingkuh jeung biduan tatangga sabelah. Ke heula Ki Daus, ulah gampang kitu. Ulah boa-boa salah info eta teh, info ti mana? Ye. Ulah aya buktina. Aya buktina Ci Astri tah tingali. Yeuh buktina. Kumaha ieu teh Mang? Nah, habet seuri. Mang Daus, eta mah foto tos lami. Tos sataun kapengker. Kapungkur abdi ngajar ka barudak rumaja teknologi AI teh rekayasa gambar. Tah eta teh kengeng ngadamel barudak rumaja. Tah kan cek kuring oge naon, sok gagabah. Hah? Nu leres? Matakan tuh tinggal ieu Mang Mitra teh keur ngawulang. Malahan mah ayeuna mah lain ngan foto hungkul. Tingali gambarna oge harirup siga jelema. Nya. Tong sok gagabah mata ge. Aduh. Hapunten Mang Mitra. Ci Astrid, Kita tadi getos dihapunten. kalajur ku nafsu. Nu matak yeuh ulah sok ngalajur nafsu, badan anu mata katempuhan mun naon teh. Nah, Kang Daus, ieu dina kitab Jabur 37 ayat 8 disanggemkeun kieu. Ulah ambek atawa panas hate, sabab ngan matak susah bae.